Hai 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 Baraya, apa kabar kalian semuanya? Kali ini kalian temenin aku maraban kotok ya Baraya. Ceritanya aku maraban kotok ini hampir sekitaran jam 6:30-an. Biasa nama ya ini nusuk maraban kotok nasa laki aku gitu kan. Tapi karena ini salaki aku kerpeting nanges pentas, jadi salaki aku teh sekarang masih tidur ya Baraya. Soalnya kan pulang pentas teh jam 12:30-an, jadi merentara runduh kenehnya maklum dasar macarape gitu kan. Jadi pannya aku bae di paraban kotokna atau kotok kami maksudnya gitu kan. Biasa nama kami jarang-jarangnya iya maraban kotok bari jeng hujan ngaririncik oge nya tetep bae iya kotok mah kudu di paraban gitu kan. Jela mun teu di paraban kita ngageong betrek repehnya jahang nyaratuan meureun. Pangaruh banyak aing geus di paraban pernah lempang eta ti gigir imah di dapur imah ka jara rauh nyala liar arulin gitu kan. Ja ijan di paraban mah nya eta lawang oge telaku melangi saeutik kanyahoan aya di jero imah be eta si kotok jam bisa antegeun atuh meureun nya peri beuteung batur nyarandegeun sangu meureun. Caritana nya Baraya ieu kami maraban kotok atuh geus kebel nya dirarasa mah padahal mah ieu kumaha nya kami rada cerangkeul beh ieu heueuh. Dirarasa nya ieu geus beak isi parabna ku si kotok jadi tadi apanya batur nyaratuan bae atuh geus tok dia gara lempang tok nyar babaturan tok ari tok.